Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ku sadayana. Sabelumna perkenalkan nami abdi teh Rifki Zahranggani dari kelas 10-3. Di ieu teh abdi hoyong nyaritakeun dongeng si kancil jeung buaya. Si kancil jeung buaya. Dina hiji poe aya si kancil. Sato dianggap pinter eta keur lelempengan di sesi leuweung. Manehna keur neangan walungan kusap cuaca poe ayeuna teh panas kacidaan. Si kancil neangan cai keur nginum kusabab ngarasa aus. Teu lila kaparengan di sisi leuweung teh manehna nempo aya walungan anu caina rada kiru. Si kancil nyamperkeun sarta nginum caina eta. Sanggeus si kancil nginum aya anu nyuara dina jero beutengna. Kruk kruk. Wah, sigama si kancil ayeuna tos ngarasa kalaparan. Si kancil ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan kabeukina nyaeta bonteng. Nangging kebon bonteng eta aya di pentas walungan. Kumaha cara nyebrangna nya kuring teh? Cek si kancil. Bari mikiran. Carana sakeundeng. Teu kelengsi lila si kancil boga ide. Bari ajol-ajolan si kancil atos tuluy baroy ngajorowok. Hei buaya-buaya, hayu buru kaluar. Kuring boga kadaharan jang maraneh. Cek si kancil. Ka buaya-buaya anu kabeneran loba cicing di walungan eta teh. Sakali deui si kancil ngageroan. Buaya, buaya, buru kaluar, hoyong daging seger henteu. Teu lami saterusna aya hiji buaya kaluar ti dina jero cai. Buar, saha anu gogorowok gandeng beureng kieu ngaganggu kuring sare bae? Buar, pamingpin buaya datang kadua anu kaluar babarengan. Wah, alus marane kaluar euy, mana deui anu lainna? Tembal si kancil saterusna. Lamun maneh ngan duaan, sesa dagingna bakal moal beak. Jadi buru geura kaluar kabeh. Cek si kancil. Bari jojorowok deui. Aya naon kancil saberna ieu hayu geura omongkeun. Cek si buaya teh. Kieu teh buaya hapunten lamun kuring ngaganggu sare maneh. Soalna na kuring rek babagi daging seger pikeun marane nu aya di walungan ieu. Ku kituna buru geura kaluarkeun sakabeh baturan maneh jang ngabeakeun kabeh daging-daging seger ieu. Ngadengek arek dibagikeun daging seger teu kungsi lila. Eta akhirnya si kancil nyebrangkan sungai lalu ngahitungkeun jumlah buayana. Kancil pun ngalewati walungan berkat si buaya-buaya. Kancil pun nyempatkan untuk makan dan minum di sana.